Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka utawi sahabatman iku ana yaman iku ngarep-ngarep yaman ing tinemu ing pangerane man. Wayamal maka becik nama yaman amalan sholihan ing amal kang sholih. Lan aja nyekutuaken yaman kalawan ibadah ing pangerane man ahadan ing suwiji ing suwiji. Orang teh didamel jadi manusia disusun tina dua dimensi, hiji zohir, dua batin. Jasad awak ngarana zohir, spiritual ruhani ngarana batin. Ari jasad didamel tina anasirul arba'ah, tina tanah, cai, angin, seuneu. Ari ruh nu nyaho iwal tinu bogana Allah. Sebab cek Allah yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh bin amri rabbi. Nu jelas roh teh didamel ku Gusti Allah. Nu nyaho seluruh roh didamel ku Allah di alam arwah. Panghula-hula anu didamel ku Allah arwah. Makhluk Allah anu tiheula didamelna adalah roh. Dipasang-pasangkeun ku Gusti Allah kana jasad sesuai jeung waktuna, dikaluarkeun sesuai jeung waktuna, moal leuwih moal kurang. Roh wauh ka Allah, jasad mah wauhna kana taneuh. Nu mantap jasad mah hayang meuli taneuh bae. Di mana bae aya taneuh hayang meuli bae eta jang jasad. Di mana-mana aya restoran hayang asup bae. Sebab jasad butuh dahar. Di mana-mana aya cewek jasad hayang nyamperkeun bae. Sebab nyana ngadulur pada taneuh. Jadi urang jeung pada manusia ieu diproduksi ku Gusti Allah dalam satu pabrik yang sama. Produksi tanah, angin, cai, seudeu. Di mana bae ayana. Memantap cek Gusti Allah, malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aing dumumbi deuk ngadamel khalifah. Jang urus keayaan alam. Cek malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbikum sudah. Emang Gusti deuk nyieun jang karusakan. Nanaonan Gusti nentang malaikat. Atajalu fiha may yufsidu fiha. Apakah Gusti deuk nyieun jelema modal haji pendi nu ngarusak? Wa yasfiku dimaa anu bakal perang cara bos. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak bihamdika. Abdi teh kapan nyucikeun ka Gusti kami kabehan. Jeung kamu teh terus-terusan muji ka Gusti atuh mantak naon kami? Ya, Gusti Allah mah pangeran. Ini a'lamu ma la ta'lamun, aing leuwih nyaho, sia mah teu nyahona naon. Cek Allah. Mah aing bae atuh, siapa terus bae atuh nyucikeun ka aing, ngan aing tetep deuk nyieun Haji Pendi. Jeung Habib Razak.
sebab aing endek nyenjang supaya uras-urus di dunia. Besi aya jahe, Habib Rozak bagianana. Mun laku. Nyanggakeun atuh cak malaikat aya kos kitu mah, mangga. Ya asup roh, sup sesuai jeung waktu-waktuna di zaman saha? Bapak urang, baheula aki urang di zaman Bung Karno, bapak urang di zaman Pak Harto, urang kuari di zaman presiden terkecil sedunia. Atuh geus kitu kaayaanana emang asli lah kos kitu urang mah. Teu masalah geus. Sajaman. Nah, nu perlu ditafakuran ku urang. Ai roh mah wawuheun ka Allah. Ari jasad mah teu wawuh ka Allah. Roh mah diciptakeun ku Allah geus ditanya alastu bi rabbikum. Lain tah aing pangeran aranjeun, pan aing pangeran anjeun, bener? Qalu bala syahidna. Mohon Gusti teh pangeran abdi. Wauh kabeh ge roh mah ka Gusti Allah. Jasad mah teu wauh ka Gusti Allah. Ketika diasupkeun roh kana jasad diberelah nafsu. Lamun roh diasupkeun ka jasad eueuh nafsuan cara malaikat. Tapi lamun roh diasupkeun kana jasad pinuh ku nafsu, bahkan ngaleuwihan tina sagala-gala sarua jeung iblis. Geus aya manusia anu ngakuran ka malaikat lamun nafsuna eleh, aya manusia ngakuran ka iblis lamun manusia eleh ku nafsu. Rata-ratana eleh ku nafsu. Contona model si eta eleh ku nafsu. Kos gitulah kronologi manusia. Lantaran rahmat Allah ketika roh diasupkeun kana jasad teu aya nafsuan, maka Allah ngutus para rasul jangan ngembalikan kesucian roh. Roh teh kalimpudan ku nafsu dicaritakeun ku para rasul sing hade cek para rasul di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka rasul terakhir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya nyaritakeun kana keaslian roh wa ka Allah. Ari jasad mah teu wawuheun ka Allah, mantak ketika dicabut roh jasad mah dibalikeun asal tina taneuh kana taneuh minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Itana manusia didamel, itana manusia dibalikeun ka taneuh deui, itana dikaluarkeun deui, ari roh kaluar tina jasad. Lamun roh wau ka Allah langsung berhadapan jeung Gusti Allah jaga suau. Lamun roh teu wau ka Allah nya nande ka mana atuh ja ka Allah ge teu wau. Berusaha da ka Allah ge atuh pan teu wau. Begitu naik ka langit ka hiji bongan teu wau ka Allah teu ditarima ku malaikat, dijejak deui ku malaikat, atuh datang deui ka handap jadi kuntil anak. Direnunglah ku hamba-hamba Allah supaya iroh urang di dunia keneh wauh ka Allah, diberelah jalan ku para rasul Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun
melalui kerisalahanna kita nauhidkeun ka Gusti Allah kade pangeran teh lain kayu lain batu Allah. Di zaman Kangjeng Nabi teh aya nu langsung percaya, aya nu cicing bae, aya anu langsung inkar. Datang ke Kangjeng Nabi memperjuangkan tauhid, perang. Terus bae supaya jauh ke Allah lantaran baheula mah guruna Kangjeng Nabi guru tauhidna tumara rantep. Para sahabat nyahoan ka Gusti Allah sebab guruna nyaho ka Gusti Allah nu mantac Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi ayyihim yaqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula manlir teu beda jeung bintang di langit nu gemerlapan. Kasahabae anjeun nuturkeun anjeun bakal menang pituduh ashabi kan nujum sebab sa guruna Kangjeng Nabi. Teu aya Kangjeng Nabi diguruan ku para sahabat. Sahabat ngaguruan ka muridna, muridna ngaranna tabiin. Tabiin haneut keneh guruna para sahabat pasti wauh ka Allah. Atba tabiin ngaguru ka tabiin pasti wauh ka Allah sebab guruna haneut keneh mantak ceuk Kangjeng Nabi khairul qurun qarni. Pang bagus-bagus ya kurun-kurun kaula sebab kaula mah anu nyampaikeunana dengan wauh ka Allah. Terus sumayalihi terus nu nyanding ka kaula para sahabat, sumayalihi terus para tabiin, sumayalihi para atba tabiin. Eta mah hade, eta mah baragus kabeh sebab guruna bararagus. Barang aja pending ngaguru ku ari ka kiai, kiai nasuk Golkar, atunyana aja di sekretaris Golkar. Haju syukuran deh alhamdulillah berkat tasuk Golkar jalan jadi bagus tolol teh. Eta tolol. Ih, kayak nyawa jelema eta saya. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi, syukuran alhamdulillah. Jadi jelema di jero salah teh teu ngarasa salah. Masyaallah. Ate akibat naon guruna. Mentak cakabata murid ye kanyaoan. Asal aya kopeana anu rada tangga setik aju ieu calana putih sampingna ditekeun ka luhur jadi panjangan calana batan samping jelas ieu samping batur kayawa lamun aya jelema anu miring ieu miring make kopeana oh ieu teh ieu nu mantak miring berarti ti guruna eta murid Haji Pendi miring rada setik itu eleh main. Lamun kopeh dipiringkeun haju rada ditanggakeun eleh main. Tapi lamun hareupna anu mancrit dikatukangkeun anu teu mancrit tadi kahareupkeun ieu mah diusir ku nu kolot. Poho ya teh make kopeh anu mancrit ka tukang. Eta berarti nu nyandung haju salah balik diusir kuno kolot kos itu make kopiahna. Gusti Allah kajawan kumaha guru-guru da kumaha guruna ayeuna ngade. Nah didilah Kangjeng Nabi mere ilmu hakikat secara umum ka para sahabat aya nu secara khusus ka sahabat anu opat termasuk Hudzaifah masyaallah ahli hakikat dikembangkeun deui ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus ngagurukeun ka handap jadilah Naqsabandiyah nu dikembangkeun ku Syekh Bahauddin Naqsabandi Uzbekistan Naqsabandi. Kemudian anu la ilaha illallah la ilaha illallah dikembangkeun ku Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus ka Ja'far terus ka Ja'far Shadiq terus datang ka Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani disebut Qadiriyah etalah la ilaha illallah kadituna aya Utsmaniyah anu Ghazaliyah Syafi'iyah aya anu Tijaniyah aya anu Syatoriyah aya anu berbagai-bagai eta kana la ilaha illallah. Jak Sayyidina Ali agmid ainaika pereumkeun dua mata anjeun ali lisanaka tangtungkeun lisan anjeun kul
betul Allah 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 baca Allah 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 naksabandi ngarana sebab nunyeuna jadi naksabandi padahal itu lagi begitu geus kumaha nunyeuna tarekat mah kuari ge lamun urang boga ilham ti Gusti Allah hajunyeun tarekat bisa bae tarekat supendiah bisa bae kadituna muridna dagang karung bae dipu deh dagang karungna aduh Gusti Allah supaya wau ka Allah abeh kaluarna roh langsung menuju Allah carana kumaha di dialah wal insanu yatajawalan ila ilmi syariat kemudian manusia teh ngabutuhkeun kana ilmu atuh hayang wau ka Allah mah kemudian pertama ilmu syariat etalah maka pikir tauhidna tauhid sifat jeung asma ketika orang maka tauhid sifat jeung asma eta mah bakal kumalandang di alam dunia bersyariat sebab asma Allah moal kaluar tina nu kadeuleu ku urang sifat Allah moal kaluar tina nu kadeuleu ku Allah jelema nangtung ditangtungkeun ku Allah berarti eta teh aya kudrat Allah di dinya eta teh kudrat Allah sifat Allah teh kudrat geus Allahna maha qadir sifat ma'anina kudrat sifat manawiyana qadirat Allah maha kawasa lantaran Allah kasifatan ku kudrat jelema nangtung diuk eta teh ku kudrat Allah jeung iradat Allah kadeuleu ku urang satungtung urang bertauhid maka sifat kurang bersyariat baik datang ka dieu syariat ngaran kurang salat maka pikir dititaku saha ieu titaku Kangjeng Nabi anu ngagerakeun nasa Gusti Allah kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli Allahu akbar didinya aya pikihan didinya aya syariatan didinya lah aya tauhid asma jeung sifat lamun orang datang kadinya ngaranangan bersyariat doang ketika orang sholat Allahu Akbar ieu miki ngaranna menanti Kangjeng Nabi dikembangkeun ku para ulama ijma ulama ngaranna sebab dina Al-Qur'an namangan sakadar kumu aqimus shalah laksanakeun ku anjeun salat aya eta ruku sujudna eueuh dina Al-Qur'an aya ge aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in eta meunang rukun salat ti saha ti Imam Syafi'i ai Imam Syafi'i teh saha mazhab konya nyanyahoanan ti Kangjeng Nabi ai Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun dina hadisna kumaha cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi neule anjeun kabeh ka kaula kama raaitumuni usolli sakumaha anjeun neule ka kaula salat kaula sok deuleukeun dideuleukeun ku sahabat salatna Allahu akbar Kangjeng Nabi ruku Kangjeng Nabi i'tidal Kangjeng Nabi sujud salat sunnah 2 rakaat salat Zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Kama raaitumuni usolli dikembangkeunlah ku sahabat rukun salat teh aya 13. Cek Imam Ghazali rukun salat aya 24, cek Haji Pendi aya 75. Bajasa. Tah guru sasar nu kos kieu. Guru sasar hese 75 lo teuing atuh. Sallu kama raaitumuni usolli. Dihitung tuh, kan kos kitu tah. Masyaallah, urang salat sesuai jeung salat Kangjeng Nabi. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar, rabbikbil, Allahu akbar, Allah sesuai, mantap. Kadeuleu saha nu ngagerakeun Allah berarti eta gerak Allah kadeuleu sebab Allah mah fa'alul lima yurid kadeuleu pagawean Allah tuh kan kadenge sebab ku urang kadenge babacaanana nu mantap babacaan ahli syariat mah kudu kadenge ku ceuli sorangan babaturan di tukang asak oh asak kayak gus dah ente datang ke salam langsung udang bae asak
ya Allah. Lamun urang guari tauhidna datang ka asma, tauhid datang ka sifat, na ieu mah sakieu ngaranna urang bersyariat. Mun urang datang ka dinya dikhawatirkeun asup ka sorgana. Sebab naon? Sebab eta teh can ngurusan batin, roh can diurus ku urang. Encan wauheun ka Allah, ka karak zahirna doang. Lamun urang nyaritakeun zahir banu katipu, balik zarah ti Banten, balik zarah ti Buyut Mansur, balik ka dieu di Palimaya nu dagang kadu, baragus jasa kapan dibeli ku urang lantaran zahirna kadeuleu bagus jasa, cucukna ge harerebat jasa. Ajukunya ge dicolok dage make peso, diasaan kurang amis, horeng tungtung pesona, geus dikaduan jeung geus digulaan, amis kabeh. Bisa anta orang Pandeglang tupat tipuna. Coba cenah ieu, korek set, nya seungit, nya amis. Coba ieu, korek set, nya seungit, nya amis. Haju nyanana teu rek seuri bisaan. Heuh nu dipuna teu rek seuri sial jasa. Bara biasa nipu mah atuh biasa bae nya teu seuri. Begitu diborong ku urang, balik alhamdulillah karaknya nak katipu sia ku aing. Balik urang, anak incu kabeh ka dieu, abatas jarah, hayu urang murak aduh, hayu baragus kabeh yeuh, hayu purak hiji tek atah. Burak nu hiji tek buruk. Burak nu hiji tek komeng. Kabeh dipurak kudu bener. Zahirna bagus, jerona teu beres. Salat urang bagus jasa, komo urang lamun deuleu salat taji pendi, masyaallah, katipu urang. Bagus jasa Pak. Shalli fardhu zuhri 4 rakaat. Allahu akbar. Baih paharanya. Masyaallah, masyaallah. Muammar Kadafi mah eleh kudu. Wah sholat maghrib coba bagi bareng yang haji pendi sholat maghrib, ya Allah keberatnya ada jadi imam, bagus jasa, katipu, tesah tau orang. Atau jadi apa sholat maghrib jadi lagamkeun bat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta beres ya Allah. Aduh pohonnya kutub-kutub rabbani wal arifun subhana. Lain wayahna mah ulah nya mah tetep bae kos gitu dibere lam yah talim ge dikitukeun bae urang mah lam yah talim qad mutlaqan bada wa matazabas tan fi mada zamani min dawabu falam daraba ma waqan zubabatu nabadan bijismil hasani nya mah lain lam yah talim qad mutlaqan bada wa matazabas lan fi mada zamani. Beres ya mata. Jadi orang lebak katipu punya nama. Zohirna bagus, rukuna bagus, sujudna bagus. Beuh pohara jasa. Geus makharijul hurufna hebat, di dulu gerakan salatna bagus. Datang ka mimiti Allahu akbar, datang ka salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah salah itu dah. Pajar nyolateun mait di mana. Bagus jasa. Tapi horeng jerona hayang ka alam. Horeng jerona saing hebat. Horeng jerona teh batur mah nu sahebat aing. Horeng jerona beuh aing mah ku Gusti Allah dijadikeun jelema bagus jasa hingga salat aing eueuh anu nandingan. Badiahna ge batur mangan 2 atau 4 rakaat nya nama 12 rakaat. Satungtung aya jelema salat bae nya nama. Eta kan kropos.
wali kebablasan nih wali. Haha, can wau ka Allah. Wauna ka makhluk hayang ka alam ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dibayar ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dihebat-hebat ku makhluk. Wauna ka makhluk ketika dicaci dimaki ku makhluknya na teu benduk. Wauna ka makhluk. Nah, satungtung kitu bae ieu urang dikhawatirkeun asup ka sorgaan. Bagus gerakanana batinna jore. Percis kos meuli kadu barang dibuka eueuh hiji-hiji acan. Eueuh da teh mah eta mah sakaranjang eueuh hiji-hiji acan. Tinggal incu bae karari. Mana bah? Kaduna mana bah? Eta kecewa. Aja di samping kecewa sedih. Kolot sedih. Ya Allah ya Rabbi tungtung napa panjumpaan tak ubaradeg teh. Sebab naon deuleu incu geus sarariap we kararetap. Ajunya na kieu-kieuan deui kan ka kadu ieu mah teu has sakenna. Nu ieu mah buruk nu ieu mah aju paburiau nu ngadar kadu. Tah eta kan gara-gara katipu. Niki salat ge sarua. Datang ke akhirat engke jelema teh aya nu muflis cek Kangjeng Nabi kumaha nu muflis? Nu muflis teh ketika manehna ditimbang amal kemudian aya batur anu kunyana pernah dizalim ngahutangnya na teu mayar atawa pernah dicabok atawa pernah dianiaya kan eta teh kumaha batur neangannyana. Nah tidinya amal-amalna nu kahadeanna nu amal bagus ditumbrekeun ka dieu kanu dizalim teh. Lamun geus beres masalah tapi kapan ieu amalnya na nu bagus da geus beak dikadiekeun sedengkeun zalimna encan anggeus sebab lain saurang 2 3 4 5 eta kabeh nungtut kanyana atuh kagorengan batur dikanyanakeun kabagusanna dikabaturkeun kagorengan batur dikanyanakeun ngaranna muflis. Mani lu muflis? Muflis teh eta. Saha jelema muflis teh engka di akhirat ketika dihisab amal bagus dikabaturkeun lantaran nyana zalim, amal bat jolek dikanyanakeun. Atuh kan pupurieun. Salat di dunia na salat, rapi, bagus. Eta mah kos da calon lurah, kos da calon bupati, kos da calon gubernur, kos da calon menteri, kos da calon presiden. Nyana sodako bagir jasa hebat tapi aya ganjarana no sebab naon henteu ikhlas lillahi ta'ala. Wauna jeung makhluk hayang kalem ku makhluk teu hayang kalem ku Allah di kumaha atuh. Jadi cenah teh sodako tinggal sodako cenah miliaran tinggal miliaran. Sebab Al-Quran hak paten mukhlisina lahudi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudi. Ya Allah hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah di dieu ahli tariqah supaya wau ka Gusti Allah supaya zahiran wa batinan geus satu ti syariat supaya datang ke hakikat melalui tariqah. Kawinkeun geulage syariat jeung tarekat abengke berhakikat. Mulai ku ari jasa syariat mah geus bagus, syarat jeung rukunna geus nyaho gerakanna geus bagus. Tinggal tariqahna carana kumaha tuh nu tadi hayang kalem ku makhluk ku ari bilukeun supaya hayang kalemna ku Allah. Bisa saminggu mal bisa sebulan sapuasa tahu terus bae usaha supaya ieu teh karena Allah lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa anu tadina boga rasa pangaingna sebab aing teh jabatan aya di aing gagah ya di aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah jabatan lain urang titipan Allah gagah lain urang titipan Allah yuk urang ka Allah keun gerage carana biceun ujub lain sabulan 2 bulan naunan kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat hees maneh mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu. Ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah
mendingan di kasumur paremkeun. Siapa salah nerapkeun riyadhah si kos kitu. Tah mulai geus ku hari. Geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah. Lamun Muhammadiyah naonan uzlah jauh urang mati teh campur sebab cek Gusti Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Encan apaleun? Anu kudu ngurusan teh saha? Motifna naon? Uzlah heula. Menta Kangjeng Nabi nyontoan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur. Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe dua poe lain saminggu dua minggu bubulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beteung dimimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep saresa cukup saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beteung teu disubuhan ku bahar ku minum pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ya ma ana biqari iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril hiber deui ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah zammiluni 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 masyaallah kunaon eta ngageter manta kaji pelege pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung muntah anak genderuwo atunya na ge sarua ka pamajikan aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganan nya nama kapanggih jeung genderuwo atuh salah ai dek kapanggih jeung malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beteung ai ieu mah sebeubeteung salah nu datangna atuh papada genderuwon mantek datangna ge teu diatur ku Gusti Allah dilanjutkeunlah kusina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka sina Abu Bakar Siddiq aduh abdi lapar sabaraha poe teh dahar abdi teh barantos sapoe kami mah geus 3 poe 3 peuting teh dahar ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb isin amat isin amat duh bebeja ka Kangjeng Nabi Tuhan lapar jasa geus sabaraha poe abdi geus sapoe sapeuting sabab Abu Bakar mah 3 poe 3 peuting diganjel Kangjeng Nabi ku batu kula geus 7 poe 7 peuting ya geus lah urang baralik bae baralik bae teh akur ieu kos kieu mah tuh beteung urang mah barang jadi kiai berkat teu kadahat beuh pohara jas aya cau dileg-leg aya salak dileg-leg aya jeruk dileg-leg aya oncom dileg-leg sagala rupa dileg-leg atuh ieu mah panca Korea korosi jeung aing adik kakak ya Allah ya Rabb can wau ka Allah roh waukeun ka Allah riyadhahan capek mujahadahan perangan ajar nafsu riyadhah kok ieu hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai sageurang hese kudu boga guru besi salah riyadhahna sebab lamun guruna salah riyadhah ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregkeun tangkal balingding lamun etang ke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tolol naon bedana jeung Haji Pendi tuh salah riyadhah lepas gitu lillahi ta'ala ka Allah mulai guys urang warah gerak nafsu teh melalui thariqah jalan pintas ka Allah jalan khusus ka Allah mulai sesuai jeung aturan guruna peuting hudang salat zikir beurang gitu keneh sehingga dibere cara-cara riyadhah mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran ku ari
caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifataka wa mahabbatak eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji bae abdi mah hayang ka Gusti jol aya gubernur datang deuk aya jalinan jeung nyana cek nyana Gusti abdi mah teu jauh ke nu kos kitu Gusti abdi mah deuk ka Gusti bae kecuali duit da Gusti tah eta teh tololna tah eta tololna tah kos kitu tah teu mah Habib hiji bae ka Allah Gusti jole nu sugi datang ka nyana nyanggakeun Gusti urusan deket pembeureun nyana teh erek jeung abdi kama mana segala rupa meureun hayang apaleun tapi Gusti abdi mah biasakeun bae Gusti da maksud teh ka abdi erek ka Gusti datanglah segala rupa macam-macam dicoba ku Allah bener henteu sia deuk ka aingna torojol ieu torojol itu torojol ieu torojol itu lamun urang geus ka Allah istiqomah fastaqim kama umirta al istiqomatu khairun min alfi karamah abdi mah ka Gusti bae kakarak sia anta abidi anta habibi anta wali masyaallah masyaallah ya habibi ya Muhammad ya habibi tuginem ya habibi jore kan ya habibi ya Muhammad bagus ya habibi ya tuginem teu bagus nah cak Allah sia jadi habib aing anta habibi anta wali dibere ku urang tanda kewalianna ku Gusti Allah tanda kehabibanana tanda kewalianana karomah mana istiqomah dina ibadah bari dibere lazat sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah pandangan-pandangan batin sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah dedengian-dedengian batin sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere asa di mana ieu teh sewaktu-waktu nyerah keluar tina alam kasat mata ka alam cahaya Gusti abdi teh lain eta maksud teh ka Gusti we hungkul heueuh cek Gusti ngan sia tanda bahwa sia wali aing tanda sia kakasih aing tetep aing bakal mere ka sia aing nyaho sia nama embung dibere eta tapi tetep bae aing mere ka sia mulai jelema kanyana cintaeun bari marenta berkah kajeun ku kumaha ge minta cai dibarere bae ku aji pede wow nih air nih foto wah nu nyeri huntu kambuh nu jadi beuteung pae itu bisa dituturkan wali mah lantaran nya mah geus teu kudu ngadoa deui di jero hatena geus Allah 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 geus bae hese jaritakeun urang dunia kewalian mah naon sebabnya geus riyadhah sebabnya geus mujahadah sebabnya geus muhasabah sebabnya geus tafakur bari eta teh terus-terusan datang ka maot lain haju ditinggalkeun aing geus jadi wali ieu bari mah geusan lain kitu terus-terusan maka waulanya ka Allah zahirna rapi amat sesuai jeung Fathul Muin batinna bagus amat lantaran kadeleunangan ka Allah doang ngariung teu dibere berkat tilok marah silaturahmi teu dibere berkat tilok marah ai si eta mah waduh hese ngapingna urang beda bae nu ieu mah cauna gede nu nya nama leutik masyaallah ngomong teu eureun-eureun sial jasatan diberi mumi ieu mah gede aing mah leutik goblok jatuh tolol sakitu ge dibere beda doang beda ngomong bae paneta mah tolol bin goblok tuh ajar cak yana kumaha sih rapilah kuari zohiron wa batinan sahabat kuari nu bersanding nyen yana ngarasa tenang ngarasa aman nusugi deket jeung nyana aman sebab teu pernah diusi kasugihanana nyana mah teu pernah menta kecuali nusugina ngahidmat babarengan jeung pemerintah ge teu pernah terusik lantaran nyana urang-urang urusan nyana bersanding jeung urang jeung nyana eta mah hayang kaiuhan doang urusan nyana ke pemerintahan urusan nyana
budak letik jeung nyana mah ngarasa tentrem sebab terasa ternaungi, pemuda-pemudi ngarasa tentrem jeung nyana mah terasa asa dinaungi, kolot kabehan ge dek nini-nini dek aki-aki sebab nyana teu wilah-wilah jeung budak jeung aki-aki jeung nini-nini jeung nu sugih jeung nu susah, pamarentah rakyat akur bae sebab dirina geus ka Allah. Mantak dipake karindu aju nyanana embung, nyanana mah embung hayang lumpat baik. Ketika nyana lumpat aya jelema dek minta tulung ka nyana, minta doa nyana lumpat ku Allah ditegor siang geus embung kitu nulungan jelema pan sia teh wali aing kajenting capek keukeuh bae asa diparentah ku Allah. Deuk kumaha coba yeuh geus kos kitulah dirina asa dikendalikeun ku Allah, kitulah para wali Allah. Nah pamangkana yarju saha jelema nu berharap kapanggih jeung pangeranana di dunia keneh lain di akhirat sorga, di dunia keneh geus karasa nu mantak sorga kabagi tilu engke bakalna aya sorga ma'wa dunya, aya sorga naim kaladzatan batin, aya sorga aya ma'wa aya naim ngeunaheun engke bakal dicaritakeun di akhir, engke bakal dicaritakeun di dieu ku Tuhan Sabtul Qadir. Di dunia kene urang geus ngarasakeun sorga. Wali Allah mah sorangan bae asa di sorga. Mata kaji pendi sok merenung bae sorangan. Dan merenung sareng. Hutang hitungnya ge. Hutang kabayar rencan ya. Falyamal amalan sholiha, maka beramallah kalawan amal nu soleh. Soleh teh nu bagus, bagus teh zahiron wa batinan, zahirna bersyariat, batinna bertorikoh, bakal kumpul dikawinkeun syariat jeung torikoh berhakikat. Salat datang ke salat hakikat, wudu datang ke wudu hakikat, segala rupa berhakikat. Masya Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah ka Allah jeung nu sejen. Musyrik pan ieu mah ibadah sehingga musyrikan ria teh syirkul asghar. Mantak wala yusyrik bi ibadati rabbi, ulah sok mangamusrikeun ibadah ka pangeran ka hiji jelema. Masa ibadah si musyrik, ai musyrik mah lain ibadah ka pangeran, eta mah musyrik asli. Munafik ieu mah musyrik di jero ibadah, ulah ria. Ulah hayang ka alam ku saha sebab jelema hayang ka alam ku makhluk lain ku Allah, berarti musyrik syirkul asghar. Masya Allah. Tah nu mantak hayang kapanggih jeung Allah di dunia sok beramal soleh zahiron wa batinan, ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah salian ti Allah bakal kapanggih urang dicicingkeun di jannatun naim di dunia keneh. Mudah-mudahan orang kabahan dibere daek ibadah, dibere ngeunah ibadah, dijadikeun kakasih Allah, dijadikeun habib Allah, dijadikeun wali Allah, atawa cinta ka habib Allah, atawa cinta ka wali Allah, sehingga orang dihijikeun jeung para kakasih Allah. Wa alamul ma'rifat, cirian di dinya peranu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamul ma'rifati wa huwa alamul lahut, lan utawi alam ma'rifat lan utawi alamul ma'rifah iku alam lahut, wa huwa lan utawi alamul ma'rifah al-watanul asli, iku tahapan kang bangsa asal al-malkuru kang den tutur, alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi kang den damel fihi dalam watanul asli apa ruhul qudsi fi asari taqwim ing dalam leuwih becik-becik ke taqwim adegan. Wal muradu min ruhul qudsi lan utaikan dan karebaken saking ruhul qudsi al insanul hakiki wa iku insan kang bangsa hakiki, Allah udiakan dan titipkeun ya ruh kang dan titipkeun ya kitu allazi udia fil lubbil qalbi kang dan titipakeun ya ruhul qudsi ing dalam lubbil qalbi, ing dalam lubbil qalbi wa yazaru wujuduhu bitaubat, lan lahir apa wujud ruhul qudsi kalawan tobat wa talqini lan talqin wa mulazamati kalimatil la ilaha illallah
lan ngamulazamahan kalimah la ilaha illallah bilisanihi awalan kalawan lisane ya insan ing dalam awale ala kalimati la ilaha illallah ingat kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisane al insan bil jinan ba'da hayatil qalbi dalam hati dalam suasana urip hati kima tusamihul mutasawwif pada waktuna ngangarani hu ing ruhul qudsi sapa ahli tasawuf tiflal ma'ani ing tiflal ma'ani li annahu kana satuhu ruhul qudsi minal ma'nawiyatil qudsiyah ikut tetu saking makna kang bangsa qudsi fatasmiyatu tiflan li khisali caritaan alam ieu aya hubungan jeung ayat nu tadi ayat alastu birabbikum qalu bala syahid berarti Allah teh nyieun roh heula ti heula kemudian diasupkeun ka jasad masing-masing sesuai jeung waktuna. Jadi awak urang mah sakadar casing doang. Casing buatan Belanda, Amerika, Jepang eta HP. Casing. Wari aya nu buatan Indonesia niru-niru Cina. Buatan Indonesia murah hargana tapi bagus. Ieu HP buatan Indonesia kuan. Merekna di dinya SPD. Supendi. Nah, ieu casing aslina urang mah roh. Sebab diciptakeun ti heula. Ieu mah panderi. Hari roh mah diciptakeun ku Gusti Allah teh eueuh nu nyaho. Tina naon dijieuna eueuh nu nyaho. Lumantak yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Sahabat daros ka anjeun yas'alunaka 'anir ruh tentang ruh. Jawab. Eueuh nu nyaho roh mah kitu bejakeun. Balil amru balik urusan rohmah urusan pangeran teu nyahoan diciptakeun tina naon roh teh mah urusan Allah urang ulah hayang nyaho ulah ditaliti kajeun ku kumaha moal kataliti geus eta mah pasrahkeun ka Allah urusan roh mah tapi awak urang mah kapan dijieuna tina anasirul arba'ah taneuh cai hawa seuneu mendak manusia ngabutuhkeun eta ayalah infrastruktur kebutuhan manusia jang kebutuhan manusia aduh poek kudu aya lampu infrastruktur aduh cai nyieun lah pam infrastruktur aduh jalan garinjul nah lapor ka bupati cor ieu dicor ieu henteu ieu dicor ieu henteu kita kos gitu ya infrastruktur tah ieu urusan ada kebutuhan manusia maksudna aduh ieu teh kumaha urang dahar tani Karawang kebanjiran kirim ku di Thailand ka urang set nu di urang pan loba kirim ka ditu emang kos gitu negara mah abeh untungnya na ti rakyat sebab negara urang mah lain rek urusan rakyat abeh rakyat ngurusannya na DPR teh dewan nona jadi dewan kan nu bener nu bener tah salah tah dewan perwakilan rakyat tah salah ih salah kan di bejaan waslina nya tah jadi ari kudu nama pamarentah ngurusan rakyat ternyata rakyat titah urusan pamarentah kan tibalik nah atuh lamun nya mah deuk urusan rakyat deuk naon atuh beas urang di ka Thailand keun ti Thailand kadiekeun horenganan eta kauntungannya na
urusan rakyat pendek naon atuh uyah urang di luar negerikeun di luar negeri diolah aju di ka Indonesiakeun cak cenah eta bisnis jang nyana untungna ieu minyak atau kelola bae ku urang urang yang mampu kunaon atuh dijual ka batur kemudian dibatur di ka urangkeun haju mahal bae urang ari jang rakyat mah lain kitu keur carita kitu pas-pasan atuh tapi kan teu udag-udagan ayo nya namanya rakyat mah rakyat ieu mah keur carita aslina nu dicaritakeun di luar ieu lain asli mantap jadi pemerintah di urang wallahu alam di akhirat wallahu alam entek cerita Gus Dur kamari kurang kedatangan supir Gus Dur aya supir Gus Dur ti susah datang ka jadi presiden kamari ka dieu ceurik nya rek balik ka ditu aya alamat-alamat kita balik bebejat kita bebejat lah ka dieu kamari ka dieu nyaritakeun nyana tentang perjalanan Gus Dur ceurik nyana unaon ceurikna Gus Dur miliaran tapi duit dibikeun disesuaikeun jeung aturanana nu ceurik kunaon make ceurik anakna hayang ka duit eta dicayakan ku Gus Dur anak-anak dititah neangan duit eta teu beunang ku anak teu beunang jangan-jangan kamu bapak aja haram makan duit ini nyana ceurik jangan kamu, jangan sekali-kali cek Gus Dur ngadasatan anakna, jangan sekali-kali makan duit pemerintah. Ayah saja tidak mau. Disesuaikan aturan miliaran duit di kantong cek pada miliaran anak mah hampir kelaparan. Mantap nyana cerik. Ya Allah, saya saksinya, saya supirnya. Coba gua hari camat mana, bupati mana, ayo, ya ke cerita Gus Dur nyaritakeun loba tak kabari cerita-cerita eta kakarek cerita ti supirna kula boga cerita nu langsung ti jelema-jelema deket guari nu mantak nyana balik ka ditu kunaon acak-acakan dagara acak-acakan NU cerita asli nyana begitu dek milu dilarang ku Gus Dur sebab nyana termasuk anak kesayangan nyana jangan ikut-ikutan biarkan panjang tak cerita iya tuh kos gitu ahli Allah moal dayekeun ngadahar duit di pamarentah moal dayekeun Gus Dur ente pernah makan saya enggak pernah makan uang itu anak ceurik hayang teu bisa kita usaha kunya ya Allah nah ieu infrastruktur ieu tidak tanah butuh tanah, tidak cai butuh cai, tidak hawa butuh hawa, tidak seuneu butuh seuneu. Urang eta jang awak isuk pagetor roh menghadap Allah. Awak urang mah dikubur asal tidak tanah dikataneukeun deui. Tapi asana rieuh amat ieu hirup udag-udagan. Udag-udagan nu tani udag-udagan hayang ngejar hasil tanina teu salat. Hayang boga duit kejaran duitna di Pemda di gitu instansi di pabrik ngejar duit teu salat hanya sekedar kebutuhan awak bakal dikubur rugi amat anu aslina ieu roh urang nu baheula roh mah dijieunna ti heula moal eueuh deui terus diciptakeun ku Allah moal diciptak moal eueuh roh mah terus bae terus diciptakeunana mah anyar roh teh sebab ciptaan Allah aya mimitina Allah mah eueuh mimitina awalun bila tidak wa akhirun bila tiha Allah tapi roh mah aya mimitina ngan moal eueuh terus roh mah urang ya urang kadong geus aya kadong cik almarhum MZ kadong sudah ada kita urang sih hade aya mimitina roh urang baheula tapi moal aya tungtungna terus bae urang tinggal nyaba ke aslina ke akhirat apakah ka surga apakah ka neraka eta nu kudu dipikir ai awak urang dikubur awak urang mah aya nu kuburanna di laut ka laut aya di kuburanna di sumur teu diangkat deui aya kuburanna nu kamari teh kena gempa berat teu diangkat deui tsunami sabaraha ribu ratus ribu manusia eueuh kuburanna eta sabira jasad asal tidak taneuh deui bae atuh salah masalah tapi roh urang kembali di ka ditu nah iyalah urang kudu ngurusan roh urusan roh
awak diurus butuh dahar neangan, butuh nginum neangan. Kok roh fitrahna urang teu diteangan ka butuh roh? Emang roh urang teu butuh. Ketika roh ngadenge Al-Qur'an beda urang. Ngadenge bacaan Al-Qur'an roh urang beda. Lain deui. Sok direge. Ngadenge bae urang adzan Mekah lain deui. Allahu akbar lain deui kare. Masyaallah muringkak bulu. Coba ngadenge urang Haji Pendi. Suara Haji Pendi teh lain muringkak bulu, muringkak leungeun bobog sia. Tah, ulah datang ka kos gitu. Nah, urang ngadenge Al-Qur'an lain. Ngadenge bacaan lain, ngadenge kitab-kitab lain. Roh makananana. Ketika roh teh lapar, hayang dibere dahar, ngaji. Sek. Eta teh ngaji teh keur dahar roh keur dahar. Ieu kuari keur dahar. Anu seubeung mah hese. Anu nundutan geus seubeun tah roh tah. Eta beda. Roh bere dahar gut. Daharna naon? Asma Allah. Nuturkeun perintah Allah, baca Quran, zikir, sholawat, eta adalah makanan roh. Jadi makanan awak, makanan roh. Tinggal baik ku urang, kuari direnung, cik ahli thariqah mah, cik Imam Ghazali renung. Ketika orang ngerenung, aing si lobaan mere dahar ka awak apa ka roh? Tinggal gitu doang. Renung. Awak sia mah ieu ku aing asa lapar dibere, nginum dibere, hayang hees jang awak supaya aing ditudup hayang ka awewe tinggal ceklak doang. Sia awak malah mah teu seubeuh hiji, sia dua malah mah. Hayu ku ari rencana deui mun aya jahe mah ku sia endek deui. Sia deui. Ayo. Sia deui. Abi brojak bae pan genep kali kawin bener tanya. Ye. Malah mantak haju ka Cilowok gede usir babajikan eta. Tuh. Kebutuhan sia mah hayu bae, kebutuhan sia mah dahar hayu bae, bahkan ka restoran minum gitu kene. Butuh es kopi. Ayo, es hayu bae, ka awewe hayu deui, hayu bae terus bae sia mah. Ayo teu seubeuh hiji, dua, tilu hayu bae. Masalah. Ngan hartina sia de ai roh iraha ieu diberena. Tuh kan? Iraha ieu renung ku urang sia deui cak roh teh bagus sia mikiran aing cak roh ai sia ieu mikiran jam sabaraha ya kuari suk jam 8 geus subuh can cak roh tolol goblok eta makanan aing kunaon ditinggalkeun isin udangna beurang isin ku naon kunutna isin ka anak Musi aya anak aya anu kunut isin kaminan tu kan ge isin ka anak kan ge icuk diandap bebeja nyandakan ka makolotna ini kenapa kok kakek mah salat duhanya begitu ya kenapa pakai begini nih kenapa ya tak ulah sampikeun ka kos gitu. Nah iyalah tapakuran hayu roh salat makanan roh segera kunaon urang embung teh salat puasa makanan roh eta teh awak makan urang mah naon gara-garana kulantar teu dibere leuleus roh mah gagah dibere puasa teh roh mah gagah awak eta mah dahar nginum kan jang awak roh mah gagah kan iman masalahna mantap gagah urang sanajan luse teu dahar berani kan urang salat 23 rakaat roh gagah kuari urang ye kuari henteu di puasaan dahar nginum aya anu tahajud 23 rakaat ayo coba ulah 23 rakaat 10 rakaat henteu ulah 10 rakaat geus lah 4 rakaat henteu Haji Pendi tah sugan aya 2 rakaat henteu subuh ge beurang sabalikna eta ieu roh kalantih roh ulah sampikeun ka kalantih roh ieu coba nah iyalah atur ku urang makanan awak atur makanan ruh setelah ku urang diurusan eta ruh engke bakal terbengkalai awak mah
Lamun urang loba ngurusan awak deui roh terbengkalai. Lamun urang ngurusan roh bae terus spesifik rona awak terbengkalai. Seimbangkeun roh urus awak urus. Syariat garana. Ketika masuk ka thariqah naik ke belah ditu tek ka hakikat awak geus teu diurusan. Geus teu diurusan awak. Geus bae sajadina, hees ge hees sajadina bae sebab teu diurusan. Keur ngaji ge hees bae masalah. Tadi urusan jangan ngurusan roh baik di mobil hees, di kursi hees, ngaji hees, di mana hees baik atuh teh ngaranna beuki hees. Adu urusan roh mah justru hees teh saeutik sebab naon teu daekeun hees. Urang lamun terus babacaan bage babacaan baca Quran terus yang gere yang mata yang hees lamun terus loh kuna buku hayang hees eta encan babacaan rohna kakarak sungut lamun sungut tu babacaan roh ge teu milu tapi lamun roh nu babacaan awak seger urang zikir kakarak disungut doang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah heuai mun ngariung bae urang kebal teuing bae pegel la ilaha sebab sungut nu maca lain roh, encan roh. Tapi ketika roh make aturan, la ilaha illallah, la sapeting, tunduk. Moal. Urang ge dibere kaget ge ku Gusti Allah. Lamun urang roh ka urus ya, roh diurus, aja dibere dahar waktu salat terus zikir. Urang lagi kaget, ji pan ieu teu hayang hees. Teu hayang hees. Kaget kurang awal-awal mah kaget teu hayang hees timbul bae aing jadi panyakitan teu hayang hees terus di hees ge kieu teu urang lamun manteng roh rohna ka urus urang set tah ieu awak tinggalin bakal nah ilah datang urang pengurusan roh datang ka awak poho jasad poho roh nu ka urus maka roh lintuh awak kuru aya urang mah awak lintuh roh miskin aya anu awak kuru roh kuru bengek eta nu tukang tah ieu roh diurus set datanglah ke alam ma'rifat wa huwa alam lahut wa huwa al-watanul asyul mazkur nyaeta alam tahapan asal anu geus ditutur alladzi khuliqa fi ruhul qudsi nu tadi teh dieun lah ku Allah set asli da urang eta masyaallah ieu asli lah urang mah aju dijieun ku Gusti Allah eta roh biasa ditakwim pohara bagus da roh lain lalagaan diasupkeun ka jasad milu asa ditakwim wattini wazaituni watturi sinina wa hadzal alladzi khalaqal tuh nya mah khalaqal mauta haji pengen mah kumaha si watini bae ka hal aja khalaqal mauta wal hayatad dunya tabarok tamah ya Allah biasa ditakwim sumaradanahu asbasa nah iya asa ditakwim emang rohna nu asa ditakwim roh sebab naon nyana geus bersyahadat syahidna bala syahid asali tapi kabeh ya Allah ya Rabb syukur nah kuari wal muradu minar ruh wallahu alam